Ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu uni ningali Kangjeng Nabi, man ismuk, saha ngaran anjeun, padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasepna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema hareran. Ditaros ai ente saha ngaran? Ana Muhammad. Isukna ditanya deui, man ismuk, kudu sejen, ai anjeun saha ngaran? Ana Ahmad. Masyaallah karim. Isukna deui ditanya deui, man ismuk, padahal mah nyarahuan di Mekah teh. Ku taajub lah ditanya deui, ai ente saha ngaran? Ana Toha. Isukna ditanya deui, man ismuk, saha anjeun teh? Ana Yasin. Ya Allah. Isukna ditanya deui, man ismuk, ari ente saha ngaran? Ana Al-Mahidzunub. Isukna ditanya deui, man ismuk, ai ente saha ngaran? Ana Al-Hasyir. Isukna ditanya deui, man ismuk? Ana Ar-Rauf. Ditanya deui isukna, ana Ar-Rahim. Isukna ditanya deui, ana Siraj. Isukna aya nu deui, man ismuk? Ana Munir. Ditanya deui, man ismuk, ente saha ngaran? Ana Muddatsir. Aya deui nu narnya deui, man ismuk, hebat-hebat deui, ente saha ngaran? Ana Muzammil. Aya deui nu nanya, man ismuk, saha sih ngaran antum, ngaran ente? Ana Mudzakir. Oh, lo baca sangaranna. Nah, lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar, aya di jero hate, di jauh kene Kangjeng Nabi geus ngagrokeun. Woi, tertera di kalbumu ada kumisku. Ya Allah, panai urang mah lain. Di hatimu ada karung goning. Wah, Masya Allah kari. Pohara. Komo di Haji Nasir mah, di hatimu ada SPPT. Kanyahoan. Tertera ya. Ya Allah ya Rabb. Kanyahoan. Nah, Kangjeng Nabi rahmat menyorot ka urangkeun. Urang mah nyahona ngan ge Muhammad, urang mah nyahona ngan ge Ahmad, urang mah nyahona Toha, Yasin. Tuh masalah geus. Sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sorangan di kamar. Urang mah daek maca kos kitu aya cawu. Nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cawu. Mun cauna gede ya Nabi salamna kencang. Ya Nabi salam. Lamun cauna cawu emas maka dake ya Nabi salam. Kok maji pending malah mun sueunan naonan mun mah heuai bae. Cak Kangjeng Nabi tolol teh budak. Iya, itu Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara. Masya Allah. Nah, lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444. Ya Allah. Lamun teu bisa 4444 444. 44. Masih loba kene. Atuh dasar sia mah kudu syukurkeun ka sumur pareung. 44 teu kuat masyaallah. Ngajual karung mah mun 40 ya. Geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini. Udah hari ini jangan makan ya dai ya. Ai baca sholawat 40 teu kuat. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, ilah Kangjeng Nabi wayahna banteu salat mah 11 bae mamaca. Teu kuat cenah kieu 11 7. Asal 7 ge cenah teu kuat. Tilu. Asal cenah tilu ge teu Aisyah hayang naon sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, baca sholawat nu urang resep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Arada yang panjang eta bae cenah sok dibaca dina salat ngalawana sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum.
Atas pendek tingjen tamu kemah atuh eta teh sok dibaca urang yang ngaji Allahumma sholli ala. Coba ayo kabecus budak. Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah, baca kurang sholawat. Nu mana baik? Nah, ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng katigali ganteng kulit abyadha musyarraban bihumratin, putih campur kemerah-merahan. Ya Allah. Urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali orang ka Haji Pandi, ya karim. Ieu si kulit naon ieu? Ya Taurat saom man buruk. Atuh hese. Masya Allah kan sakieu dibungkus ieu nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam. Pasti totol-totol teh mah aya lah. Ya Allah, dan Nabi mah hidung manis. Maksudnya hidung kereta api banyak yang nunggu. Ayo, ya karim. Nah ya kulitnya Kangjeng Nabi saya sejaritakeun aya mantap ditiru ge ku awewe. Oh, geus dipulas-pulas. Eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng. Dipulas mimiti kuno hidung heula ditambahan kuno koneng. Geus gulag-gilag da hareupeun kaca. Ya Allah. Tambahan kuno berem teuing ku hari ku ungu kaluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masyaallah karim. Ya kulit Kangjeng parah. Ya Allah ya Rabb. Musyarraban bihumrat wasi'al ainain. Socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh. Apa aya julukan di parahyangan beuh beungeutna ngadaun seureuh ceulina ceuli lenci. Atuh pan ieu mah lain ceuli lenci. Ieu ceuli curak garana. Ceuli lenci. Maksudnya bagus, lamun kaluhur gitu teh berarti pinter. Mun deplek itu bodoh. Ya deplek. Ceuli lenci. Berarti lamun orok keluar ceulina rancung geus pinter, Bang. Pinter ya, Bang. Iki aya saeutik lencingan, lencina, lenci leuweung. Aing Masya Allah karim. Nah kemudian iya baca kurang parahyangan Masya Allah gitu gado endog sapotong. Ya Allah sok aya semua aya ieu seeutik teh ngaranna gado endog sapotong. Ari ieu bapak endog naon coba. Atuh ieu endog buruk. Cangkeng dan cangkeng biola iya kari. Masya Allah bitis buah jantung eta parahyangan anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu alqomatis sedang dedeganan jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing teu kuru teuing teu padahal mah mun Haji Padi mah atuh kikian kikian nanaonan saanu resepeun si awak pada kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakieu lumayan. Nah inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik
cantik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng misalnya Kangjeng ngeriung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendek hayang jangkung teh kieu henteu nya ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calit Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorat ku panon poe nu mantak teu pernah kasorat ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen ku ayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mana ge pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku padon peta si eta mah saha ta si eta eta ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat masyaallah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajen kumaha ge kula masuk ingat Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuhan Suwaibah teh begitu balik ka Abu Lahab teh si mana maneh Suwaibah oh tas nyusuhan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abi Lahab mana nyusuhan sok susuhan ka ditu bungah biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuhan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kacaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahab ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahab watab terus coba catat dah teu apal tabbat yada abi lahab watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir Kangjeng poe Senen di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka ngagolotroknan karasana tiis model bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta kubunga alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teh iman dibere tiis atuh komo urang iman ka Kangjeng atuh komo urang ka Kangjeng sanajan ka neraka tiis lah
atuh tuh kena naon teh kena ka neraka ieu bang serah dong serah kajeun ka neraka ulah dai urang mah tetep surga dai bapak lu mah biarin ke neraka kata ya Allah tuh kan pohara sakitu teu iman tiis atuh ka urang tinggal ningkatkeun keyakinan urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan ende maju imbang amal salat teu husu trek zakat tilok trek bohong osok oplos barang geus ieu kieu bae mah kakenca teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng keula ditanya ikan Haji Pendi mumun osok muludan kan wih atuh osok abdi Masya Allah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa ente sih setengah lah Kangjeng tenang penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang ai jelema nu puguh mah waliullah teu kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan lain haji solihin besi ke aing tah solihin tah besi kitu lain solihin mah jadi bisa ka surga sorangan ahli ibadah mah bisa ka surga sorangan nyana mah langsung ka surga ari ieu syafaat jang saha jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman iyalah urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan Masya Allah karim kulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadengewe sora sajor amat lulumpatan tah minta pertulungan coba cak Haji PDK Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara sakit tuh bisa itu pakai buku tuh bisa wah brengsek ya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang nah kagagahan Kangjeng emang kumaha kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana Abu Jahal belajarna di nyana Haji Nasir higana Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dieu kiciuan melulu temenang mani kerpek adal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa koreng dagang salak di Bogor iya duduan ieu teh beres we tapi lumayan yang nyingsinan kadal we mah golok panjang biasa ini cabut pendek golok udah panjang udah gesieun euy mah Haji Pendi golok panjang amat ya Masya Allah sajungka jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu lain dagang bae jelema nipu lain ka awewe bae nipu lain ka pemerintah bae nipu golok pakai nipu ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir kula geus sakit boh hebat hati golok Masya Allah kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yuk maksudnya paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong si Rukana
gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana cangkung gede jelemana pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cakru karamad aing keheul ka dia dikerumuni manusia disegani manusia dipakai karesep ku manusia dek lompat ke mana dia pernah karangkas cenah balik ngaran dia poteskeun dia tinyawa dia kain ngaing guru pencani Mekah eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh Bu Jahal Abu Lahab anak buah aing ayo sia di ka mana lompat cek Kanjeng Nabi hayu urang adu kekuatan jah ngalawan dia hayu sok urang adu kekuatan saha coba nu eleh wow eta kirukanah langsung ninju pereutna ge segede kalapa rukanah masyaallah asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut dikieukeun pae kae ku gagah-gagah langsung balepak bae Haji Nasir mah kena angin adok ngagulibes gagahnya sarukana tebar jawara geledegan masyaallah karim Kanjeng langsung ningali permainan rukana tenang Kanjeng begitu leungeunna datang ke Kanjeng cekal ku Kanjeng begitu dicekel awakna ku Kanjeng dicekel sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya rukana diangkat ku Kanjeng Nabi set kalau dikubayar ku cek Kanjeng Nabi langsung ditutukeun atuh kapoekan Kanjeng Nabi sidak kebek sidak gagah begitu udah dulunya nah remeng-remeng aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ayo cak Muhammad udah cek Kanjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu sidak langsung ditijuan ku kirukana deuk sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak hidak begitu ditijuan langsung ke kirukana Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa Allah bihamdihi subhanallah atuh ieu mah budak ja nyawa si acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap wae kuari aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar ku aing gabah geus dahar ku aing ambo pohara teh Cisoka pohara eta langsung dibetenkeun Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerakkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datangkan geus sajang nang oleh pas aya terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebeja ka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir saha eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakara umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202
dibaca nangan ulah napas. Kira-kira tuh. Haji Nasir langsung aduh. Macana 202. Pokos aya jelema usahana keur ngajejes. Usaha keur ngajejes, bingung nyana ngobrol jeung anakna. Nak, usaha abah ieu keur kieu bae nya. Heeh, cek gana ieu. Boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah. Imah wasa potong nyanaknya. Heeh, cek gana ieu. Kumaha kaharepna ieu urang. Jol bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah. Datang, begitu datang. Tata dina jangan geus ngomong ti heula ka anakna. Duh, itu dijauhkeun aya kiai. Asana kurang tepat amat cek genanya datang urang keur kieu. Lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan, tetapi urang keur riweuh. Datang sasalaman. Ngomong kieu je Kiai Husain. Sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat. Lantaran atuh lah sakumaha tadi diobrolkeun je kadangnya. Ti jauh kene wali mah nyahoan penting sing ade. Wali mah nyahoan. Nyana beureum banget. Beureum tetep jujur urang ka imah. Ulah bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani. Ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am. Surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih tidak kapangi asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husain teh daek datang-datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti deuk mere ka aing wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na ge aya kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah tidak yakin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca matak make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mah sapi akarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek gue lebih jahat dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya kari nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ka rukanah ngaleh-leh teu kuat
Nah tenar kahebatan Kangjeng, kagagahan Kangjeng, kasep aya di Kangjeng, ganteng aya di Kangjeng, gagah aya di Kangjeng, pinter aya di Kangjeng, cerdik aya di Kangjeng, wah segala aya di Kangjeng. Aduh awewe lapar neuleuh Kangjeng seubeuh ku kasep aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah seubeuh urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar. Urang keur seubeuh deuleuh Haji Nasir belu. Ai lapar bantengan belu bahasa Jerman. Ya Allah ya Rabbi Kangjeng masyaallah hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui, lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep, dibere ganteng, dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi, ulah jadi fitnah ka gantengan abdi. Sakumaha fitnahna kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula, sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara. Sanggeusna di penjara loba fitnah-fitnah nu lain. Amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang deuleuh Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang deuleuh beungeutna ge. Datang ka embung urang. Kitulah Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh. Nah iyalah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha besi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urang nyaho oh pangeran teh Allah. Besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi. Rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero. Urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng. Besi aya nu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh. Kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres. Aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang. Pas nujihna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai. Bodoh kan. Akhirnya tetep baiknya ada salat ka masjid. Begitu salat dengke. Salat teh dengke ieu dikalurkeun hiji. Allah dengke Allah. Sabelah maksudna. Nu ieu doang nu napak ieu henteu. Lo ditaranyakeun kunaon sieun ke di salat teh nanya sia teh kunaon sih dengke. Masya Allah aya ge lamun aya huru-hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat, besi anu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masya Allah. Dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula teh dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna mah dikeun aing mah. Geus mah baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya jauh coba wiridan ti almarhum. Dibaca atau kukula bari jengke. Maksudna salat suratna eta, rakaat kedua suratna eta, bari jengke setengah jam salatna. Jadi 20 menit ruku, 20 menit urang jengke tah. Bangsa anu boga penyakit darah tinggi, darah rendah moal beres. Bener eta. Kakarak sarakaat naik ke 2 rakaat geldug. Wah, hebat aing yeuh.
dijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimana gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidayakan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula hajat Haji Epi berg cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli kaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh menang pisan nanti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah bawa ti acak-acakan cak kieu acak-acakan kabeh barang nyana teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nyana jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaman teu kukudang ya dasar ceuli lenci nah nyana salat isya beula ku ieu dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres salat ditanya sia salat kunaon eta tadi ih ulah sok ulah tanya salat bae sih cenah teh lain kabehan di jaduan apa isi masih jam manya hiji aing wudu cek teh di keran pas deuk mbah ieu eueuh caina mantak teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantak aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk ngimaman itu kan kudu wudu deui ada nah banyak sih dilangsungkeun bae kan hitut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus ngajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep we kieu bae set datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya salat masing-masing kan salat masing-masing mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam jagana nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu pan oplo eta ngarusak ka kabeh nah ieu bodoh ngaranna nu badak kula datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat nyorot masyaallah matak Masjid Hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka ulu salat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakarak umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana ge ragag gitu ragag nyana aduh dan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masjid meureun di zaman Kangjeng mah ya saya aya anak ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi
ente salat samangka hah izin atuh cak Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu izin cak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan teh sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh urang teh moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula teh tadi ngan aduh cek kula teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Haji Pendi